Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak kelas 1. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha daramang? Alhamdulillah, mugi sadayana sehat walafiat. Urang patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng Ibu Nining. Nah, barudak urang ayeuna tos lebet ka pangajaran genep ngeunaan lingkungan. Sanajan barudak diajarna di bumi, barudak tetap semangatnya diajar bahasa Sundana. Oke? Oke. Nah, barudak Bu Guru bade ngabacakeun tujuan pangajaran dina poe ayeuna. Nyaeta nu kahiji barudak engkin tiasa ngaregepkeun bacaan. Apa artinya? Mendengarkan cerita. Yang kedua, anu kadua nyaeta barudak tiasa nyalin kalimah. Artinya menyalin atau menulis kembali kalimat. Nu katilu barudak tiasa nyebutan gambar atau menyebutkan gambar. Ayo urang ayeuna langsung wae diajar anu kahiji nyaeta ngaregepkeun bacaan. Nah, barudak lamun Bu Guru ngabacakeun carita, barudak kudu ngaregepkeun. Anak-anak mendengarkan ceritanya. Ya, Bu Guru mulainya ngabacakeun carita dina bacaan ieu. Bumi Aki panggung. Gigirna tina bilik. Catna warna bodas. Buruanana bersih. Tahu nggak artinya anak-anak? Tahu? Iya, artinya rumah kakek berbentuk panggung. Pinggirnya dari bilik ya. Bilik itu apa ya? Dari kayu ya. Nah, catnya berwarna putih. Halamannya sangat bersih gitu ya. Lihat ya, rumahnya kakek itu sangat bersih halamannya. Nah, dilajengkeun Aki miara hayam. Aya hayam bikang, aya jago. Hayam jago kongkorongok, hayam bikang endogan. Artinya kakek memelihara ayam. Ada ayam betina, ada ayam jago. Ayam jago berkokok. Kalau ayam betina bertelur. Jadi kalau endogan itu artinya bertelur ya. Nah, dilajengkeun deui sayang. Oke. Hayam Aki endogan. Endog hayam sok megar. Tina endog kaluar ciak. Ciak teh anak hayam. Artinya ada yang tahu? Ya, ayam kakek itu bertelur. Telur ayam suka menetas. Ya, dari telurnya itu keluar ciak. Nah, ciak teh anak ayam. Nah, jadi lamun ayam teh sok endogan ya. Nah, dilajengkeun deui. Hayam Aki jadi seueur. Hayamna sok diparaban. Marab hayam make huut. Kandangna diberesihan. Nah, jadi ayam kakek itu jadi banyak ya. Karena bertelur ya. Nah, ayamnya suka diberi makan. Makanan ayam yaitu dedak ya. Dan kandangnya sering dibersihkan. Nah, sayang ieu ngagambarkeun keayaan bumi Aki anu bersih. Sanajan Aki teh miara hayam tapi Aki resep bebersih. Jadi imahna tetap bersih, terus kandang hayamna ge sok dibersihan. Saha anu boga kandang hayam di imah? Saha? Siapa yang punya kandang ayam di rumah? Saya. Ada punya kandang ayam. Kandang ayamna sok dibersihan teu? Kudu dibersihan. Oke sayang, urang diajar salajengna nyaeta nyalin kalimah atau menyalin kalimat. Nah, lihat contohnya, ningali contoh ieu. Contoh aya ieu huruf lepas namina. Nya huruf lepas dibacana bumi Aki. Nah, kumaha carana huruf lepas teh jadi huruf tegak bersambung atau huruf kantet.
Ya, jadi dalam bahasa Sunda huruf tegak bersambung itu disebut huruf kantet ya. Nah, begini sayang. Nah, kieu nya jantena bumi aki janten tos disalin karena huruf kantet janten sapertos ieu. Nya engkin diling anu sanes bu guru bade ngajarkeun barudak nyalin kata nyalin kecap karena huruf kantet. Oke, salajengkeun ka nyebatan gambar. Coba cing ku barudak ayeuna titenan gambar, dua gambar dina papan tulis. Aya dua gambarnya, coba ieu nu hiji gambar A, anu kadua gambar B. Cing barudak, bu guru bade naros ka barudak. Ayo bu guru mau bertanya kepada anak-anak. Tina dua gambar ieu barudak resep atawa nyaman anu gambar mana? Anu gambar A atawa gambar B? Nya tangtu barudak nyaman karena gambar B. Kunaon sababna? Iya, kenapa sebabnya? Nya, lamun gambar A mah coba caritakeun gambar A. Nya gambar A mah kaayaan imahna, kaayaan bumina pabalatak. Lamun gambar B kaayaan imahna bersih. Jadi urang leuwih nyaman di cicing di gambar B-nya. Nah, jadi imahna bersih. Kunaon sababna bersih? Nah, yuk tingali gambar salajengna. Nah, jadi tadi imah nu gambar B bersih sabab sok dinaonkeun coba imahna bumina. Osok dibersihan. Coba ayeuna bu guru taros ka saha Didi apa Ani nu bade ngajawab. Coba cing titenan heula Didi sareng Ani gambar anu kahiji. Saha anu bisa jawab Didi apa Ani? Oh Didi, coba Didi gambar nu kahiji coba sebutkeun gambar naon? Buruan imah bersih. Pinter. Coba Didi, artinya apa buruan imah bersih? Halaman rumah bersih. Pinter. Hebat Didi. Didi bisa bahasa Sunda juga bisa bahasa Indonesia. Nah, sekarang ayeuna coba Ani. Ani coba sebutkeun gambar anu kadua. Mama nuju sasapu. Pinter. Artinya tahu tidak Ani? Tahu dong Bu Guru. Kan mama aku orang Sunda. Oh, mamanya orang Sunda. Dari mana asalnya? Dari Bogor. Oh, dari Bogor. Oke. Jadi apa artinya mama nuju sasapu? Mama sedang menyapu. Oh, pinter. Hebat Ani. Iya. Nah, barudak lamun kolot urang ti asalna ti Bogor. Eta teh Bogor kaasup orang Sunda. Jadi lamun orang Bogor mah biasana ngucapkeun bahasa sehari-harina Sunda. Nya pinter. Ani sareng Didi hebat. Oke. Ayeuna coba barudak titenan gambar anu katilu jeung kaopat. Saha anu bisa ngajawab? Dadun apa Azizah? Abdi Bu Guru, abdi Dadun. Oh iya, coba Dadun. Gambar anu katilu tapi Bu Guru nunjukkeun Didi tuh nya. Didi keur naon coba? Didi keur ngelapan kaca. Pinter Dadun, hebat. Apa artinya Dadun? Didi keur ngelapan kaca dalam bahasa Indonesianya. Didi sedang mengelap kaca. Hebat. Pinter Didi. Coba Azizah ningali gambar nu kaopatnya. Nah, coba Azizah ayeuna coba bacakeun sebutkeun gambar anu kaopat. Enggak tahu Bu Guru. Oh, iya. Baik, Bu Guru bacakan ya. Gambar anu kaopat nyaeta tangkal katebak angin. Ayo, siapa yang tahu artinya tangkal katebak angin? Ada yang tahu bahasa Indonesianya apa artinya? Saya Bu Guru. Oh iya, Azizah coba apa artinya tangkal katebak angin?
Pohon tertiup angin. Pinter. Tahu Bu Guru, soalnya ayah saya orang Bandung. Oh, begitu. Ayahnya orang Bandung, jadi Aziza pinter ya bahasa Sundanya. Iya Bu Guru, hebat Dadun, jeung Aziza hebat tos tiasa ngajawab nyebutan gambar. Coba saha anu bisa ngajawab gambar nomor 5 jeung nomor genep. Kembang di ceboran. Iya, Bu Guru nu ngajawabnya. Kembang di ceboran. Ada yang tahu artinya apa? Kembang di ceboran. Abdi Bu. Iya, coba jawab sadayana. Kusadayana. Apa artinya kembang di ceboran? Itu Bu, bunga disirami. Pinter, artinya bunga disirami ya. Jadi salah sahiji kagiatan bebersih imah nyaeta kembang di ceboran atawa bunga itu disirami ya. Nah, gambar nu kagenep saha anu tiasa? Abdi Bu Guru. Coba siapa? Iya semuanya coba apa? Gambarnya? Iya, mapah dina trotoar. Ada yang tahu coba artinya? Artinya apa? Iya, mapah itu coba di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kata mapah. Ya? Oke. Artinya berjalan di trotoar ya. Jadi mapah itu berjalan. Oke, sayang. Pinter. 100 sadayana kanggo Dadun, kanggo Didi, kanggo Ani, jeung kanggo Aziza. Ye, tepuk tangan. Nah, barudak alhamdulillah materi dina poe ayeuna tos rengse. Alhamdulillah pengajaran urang tos rengse lamun aya nu bade diteruskeun mangga engkin ka ibu gurunya. Nah, tugas barudak ayeuna nyaeta migawe kaca 67 nepi ka 68 nomor 1 nepi ka nomor 10 nyaeta tentang nyalin kalimah. Hatur nuhun ya kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.